Ma, Assalamualaikum. Salam. Abi lulus, alhamdulillah. Lulus ya? Alhamdulillah Abi teh lulus mah. Muhun mah, tapi Abi teh hoyong kursus, meh biasa datang ke luar negeri. Aduh, Neng, aku di mana? Ada mah kita gaduh artos. Sakieu geuning kaayaan anak, Neng. Kumaha atuh da geuningan? Kaayaan urang komo ayeuna ningan nuju Covid. Neng kedak ngartos. Mama tidak sedikit gaduh artos. Mending we Neng mah bantu di mama. Sabar we heula atuh sugana ka payuna mah. Tiasa dilajengkeun kana kuliah. Ya. Muhun mah, tapi Abi teh hoyong ngiringan kursus, meh tiasa damel di luar negeri. Tuh Neng, gimana ada mama teh gaduh artos ayeuna mah. Ki sabar we Neng ya, sugana ka payuna mah. Neng tiasa ngalajengkeun kuliah. Ayeuna mah Neng mebantos we heula atuh sareng mama di dieu. Da sidik ayeuna menuju corona tuh Neng sesak ninggalian atas teh. Ci sabarnya gelisnya. Kunaon Neng ngahulang? Abi teh hoyong ngiringan kursus, meh tiasa didamel di luar negeri. Ngan si mama sareng si bapak terus teu tiasa ngabiayaan Abi. Bios wae nama Neng metong seueur emutan. Aa sanggup ngabiaya kursus Neng. Asal Neng tiasa ngajaga komitmen sareng maturan Aa saterasna. Leresna, Leres sanggup Aa sok. Janji Neng bahwa rasa sareng sareng Aa. janji. Pak, Mohon bari teu marus teh deukeuna sugan aya gitu lamungan karena pida meureun. kelarasan aya. Terus Pak, Sangem teu lamun sakirana urang itu teh abi teh nuju ngadamel bak kanggo kaki aracono. nuhun. Tah ieu selang-selangna. Kumaha sanggup teu lamun ayeuna kitu barang damel. Keur sapa? Ayeuna sadamel-damel bae abi mah Pak. Ayo atuh mending ayeuna urang ku abi jajabkeun ka ditu. Ayo mah Pak. Ayo. Alhamdulillah kursus teh tara beres. Jadi dia ngadukna tangke kunjangan ka itu. Nuhun. Jadi abi tugasna ngaduk di dia. Heeh. Jadi lamun butuh saya di ditu ya anggernya. Mun Sok. siapa? Langsung diambil teh. Sok.
Mah beres. Beres, Pak. Dia beres pemain dia pegawaian. Nuhun, Pak. Nah, Ya, bayaran apa? nuhun pisan, Pak, itu bayan abeina, Pak, itu. Nuhun. Nuhun pisannya, Pak, ikat ambil pisan, Pak. Kapung atuh, Pak. Mangga, Mulang wae teh. mulang we. Besok kumaha? Kan deui itu besok. Nuhun mangga tuh, Pak. Sok. Kumaha neng kursus teh lancar? Lancar A, tapi anjing abi teh ujian kedaya artos. Anjing eta teh. Iya pan age damelnya itu sakedik-kedikeun aya lah kangge mayar mah. Banyak neng ka kursus. Nuhun A hatur nuhun. Sawangsulna neng. Tapi teu nanaon ayo teh. Tenan naon nu penting neng sukses. Biasa sarangan deui jeung AA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Inga apalagi udah beres. Ya. Kayak bagus deh ini kamu kerjainnya. Kamu bisa lulus ini. Amin amin. Makasih Pak. Ya, ya, semangat, Bang. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, ada dapur undangan. Oh, iya suatu. Anuan di dia nya. Neng, Ayo undangan. undangan naon iya? Abdi pada nikah. Anu warga cenah kata putus. Emang ada orang tak cenah kata putus. Tapi abi ninggal ka payuna bade kumaha ari AA damel kieu we mah. Punten nya dang. Abi tos gaduh anu langkung. Anu mapan. Atuh nya abi bade we heula. Seueur ka perlujian. Kumaha tuh neng? Neng. Neng. Naon sih dang? Neng. Dia inget tak besaa merjuangkan neng apa tapot dan banting tulang. Karena neng terjadi kursus ayeuna sudah bikin kasus sukses kieu. Naon balasana ukur kitu. Nah jadi gitu. Oh nyuka ganti rugi. Oke, ayeuna keneh ku neng digetosan. Kumaha ieu kahirupan ayeuna mah kendaraan geus dijarwalan puguh ning barang-barang geus nuntut di lelang. Nya kumaha deui atuh neng kekayaan beres corona kieu sesah damel di PHK can aya deui hancaeun Neng mah alim kieu wae teh. saha nu hoyong neng kieu terus
Da kumaha deui atuh anu mah hese. Tapi orang cobaan lah. Besok orang nyobaan ngalamar-lamar deui sugan kenging pada melan. Muhun tah kitu atuh Nya sok aya mah pangnyiapkeun acukna ieu kangge besok urang nyobian ngalamar deui. Mudah-mudahan we atuh ya ada deui. Ya. Amin. Siapkeun kajaban heula. Di heula. Ya, nuhun Neng. Ente bade ngalamar kamu teh ya. Doakeun supados nya katarima gitu. Amin. Kahirupan urang teu kieu-kieu wae mah. Ya. Muhun teku oneng didoakeun cing lancar segala rupina. Amin. Cing ditampi we. Nya meunang ayeuna bade angkat heula nya. Muhun. Mudah-mudahan si aya rezekina meh teu kieu wae atuh. Cing ditampi we lah. Amin. Iya rek ngalamar rek pengawasan make kopea. Ngalamar atuh. Info urang ngalamar kieu setelah mah. Nama juga nu berkulin, kuna rapi gitu. Oh, yuk. Juga guru. Deg-degan Maneh mah siga ieu, siga budak jalanan. Budak jalanan dong ditinggali budak jalanan, tapi tinggali gawe. Kieu mana bakal halus. Urang atuh rapih kieu make kopea. Tuh juara ka hiji wae. Atas nama Bapak Menon. Masuk. Tah, saha eta memang tah? Mana? Heeh, atuh urang. Pernah kieu mana Menon? sok Sugan tarima man. banget terima Banget nanya. Cari. Nuhun, Pak. Kumaha persyaratan ninggal? Iya. Asal orang mana? Legok bako, Pak. Kalau bako. Ari keahlian naon? Iya, abi masuk main bal. Nama hobi Abi atuh. mah kumaha pidameleun seueur ge lah. Pasti dilakona moal hilakeun nu damel. Tah, tuh panenna tanggal 1. Kayak dipanggil tanggal 30. Teh lah. Tong kita ngeliat teh tanggal 12 lah, 12 Februari. Seberapa poe ayeuna tanggal 1 itu 12 poe. Sok we nu dipanggil niat gawe henteu. Nuhun atuh. Ya. Dibiasakan salam, sapa senyum. Ayo, Pak. Bangga. Sahuna itu. Lega euy, kumaha? Mau dibaja-baja rahasia. Buru kumaha bieu? Mau mah. Balik urang mah nya. Tinggal, hayu ah. Sok. Bapak karet. Karet sang, karet geulang. Oh iya, abi. Wah, ngaranna karet. Halus. Aduh. Arani, ngaranna. Coba ninggal maaf lah. Salam heula. Salam. Iya mama aku dulu tinggal di kakak dan setara oge gitu. Keahlian naon? Keahlian Nabi mah biasa nanya nyanyi, tapi di piurang ku sebapa nama ulah heula macul sebapa. Oh nah teh si bapak teh miwarang macul. Pas Covid jadi di kebun ulah maculna tamu kudu disinfektan. Dia teh kumaha? Dia mau yang nyanyi. Tapi nah alamat kadieu da ieu sama si Indonesian Idol lah. Tapi ada baju nama pejuang rupiah. Nyaan eta teh. Yaan pokona mah lah. Ieu kumaha? Tah eta mah ditato henteu.
ditato sadayana. Aduh, lamar naon? Gambar kulit. Ah, teuing. Tungguan we ke tanggal 12 Februari. Nya. Sok. Tos eno. Makasih. Sami-sami. Tong dicanak deui mah pernah mah. Pan antep di dieu. Terima teh. Hah? Terima teh. Kayak nungguan tanggal 12 ah. Deg-degan. Cali, muan Pak. Ieu Pak persyaratan. Oh, Bapak kan terus gaduh perusahaan. Mohon Pak, kan kapungkur teh gulung tikar, bangkrut. Nya kitu teh we mata enak ngalamar ge. Oh, jantan Bapak mah gaduh terus gaduh pengalaman atuh. Mohon alhamdulillah karena pengalaman mah dabi terus nya mang tahun-tahun lah baheula lagi gaduh perusahaan teh. Oh, mohon atuh raos saiki mah. Kewe sore tuh kita kalesan menuju bentuk kerjaan cepat. Kewe urang pertemuan tuh di situ sore Di mana Pak? di villa Bapak di Oh. perusahaan di itu sami. Jantan abi teh di Tampi teh. Ah, mohon langsung lah kieu maraos itu da pengalaman panginten Bapak mah ieu. Oh. Kos langsung lah ke dan pertemuan sore di situ di villa. Ah, alhamdulillah. Doanya terima teh. Alhamdulillah aya nih aya nu belegar. Tadi mah aduh kacau tidak memungkinkan. Sugano ini mah tuh ini pertemuan. Tunggu sebentar itu. Ah, siap-siap aja pertemuan teh. Neng. Kak, Hayu Neng kadi celika. ya naon Ieu lah geura Neng. Ya naon sebenarnya kieu. Alhamdulillah Neng. Ate ditampi damel teh. Ah, bosna ku bageurna eta mah. Nang kete ngajak ketemuan Di mana cenah? di pila, saurang mah da bosna gaduh pila. Tapi Neng ge wios nang ngiring di piwarang diajak na istrina gitu. Janten Neng ayeuna nyamar siap-siap heula, nya bade istirahat heula sakedak. Hayu we ari diajak mah. Nya siap-siap nya acuk musai nya Muhun. ulang isinkeun. Muhun. Soalnya bade penak jeung bos. Muhun Ya. ya. Sok atuh entos lah bade istirahat Muhun. heula. Bade ka mana ieu? Pertemuan pan itu teh. Pertemuan sana? Karyawan anu enggal panaruan teh iya. Boga karyawan anu cepat-cepat damel. Mudah-mudahan we nyayahnya perusahaan orang teh leuwih maju deui. Mohon gitu, amin lah. Sugano etu Neng. Rumah teh. Ah, rumah. Terus hop, terus hop. Kiri, hop, terus. Aya abi ka jeung mana nya? Oh, nya sok atuh. Teh sakedap. Dungan. Kan ngarokok yeuh, tisuk. Deui lah, ke deui. Wah, dunungan teh sangsara. Ah, Ke deui. Deui di rumah. motor kumaha? Mobil. Sok kumaha? So, siap. Wah, pila nage agung ieu Neng. Nya apa isi gitu? Ah, moal mah. Kunci gerbang lagi mah. Alah, res ieu pila ka edang. Res tak. Alamat.
Neng ti payun ya. Nuhun. Tadi itu apa deh kayak ke zaman lah ya teh ya. Nuhun. Ya. Nah dadang aya di dieu. Neng Dama. Aya naon neng balik ke dia? Itu diajak ku suami abi bade meeting sauna teh. Pokona mah cenah bos teh bageur teh pisan. Bos, Sok kali. Mali perjalanan lancar. Alhamdulillah. Terus lami bos ngantosan. Panteun namanya bieu kalau mah nyangsil santuy. Apa bos? Iya istri abi teh. Oh iya. Kaneng iya bos teh anu wah dicaritakeun bagus teh. Nuhun. Tapi tadi ditinggal-tinggal ku teh jika nu terus kenal doaan ieu teh. Punten nya A. Ieu teh dadang mantan abi. Hah? Mantan? Nah, neng teu pernah nyarios, cenah neng teu gaduh mantan. Nuhun punten pisan. Da baheula mah dadang teh da teu kieu. Kerja nagengan kitu teu para lugu. Jadi abi milih AA. Nah neng menik gitu. Laras eta teh. Nuhun laras A. Mun atos-atos we da eta mah masa lalu neng. Kapungkur bentak batik tulang. Kami neng biasa khusus sange yang damel ke luar negeri. Kan bios we da eta mah masa lalu. Sareng ama ingat we nu basaeuna neng. Mikeun acis ka AA dibaledokeun. Tah ku AA ini di damel usaha dan modal. Alhamdulillah ayeuna AA kieu sukses. Neng tinggal jalmi mah ulah waka. Dan terang nasib jalmi mah can karuan neng. Tos we 6 danu atos-atos. Apa yang nomor ngobrol teh anu bade dicaritakeun da. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah janten ieu istri abi teh. Nuhun, abi nyuhun dihapunten karena kejadian masa lalu urang. Kumaha Pak? Suami abi masih pantes damel di perusahaan Bapak? Nyakeun we da eta mah masa lalu. Nu atos-atos we ayeuna mah ayeuna we bangun deui. Nah ayah saha? Ieu teh mantan aya kabungkur. Oh, nya biasa nu atas mah atas. Ayeuna mah nya nu ayeuna mah ayeuna we. Tur nuhun Pak nya sekali deui punten mun da eta mah mah nya abdi kita teu terangnya masa lalu mah nya. Nuhun. Pantakan we. Tinggal jalmi mah ulah tinggal masa laluna. Ayeuna masa laluna kitu. Kan teh terang kapayuna kumaha mah. Rezeki sareng ieu mah atuh anu ngatur nasib sareng. Nya rezeki mah atuh anu ngatur kudu dilumpur. Tah ayeuna mah jankeun pelajaran we kang neng. Tah ayeuna si AA terus kersa ka neng narimakeun neng kudu narimakeun. Tong dugi ka kajantenan anu kapungkur. Nya Nya tuh hatur nuhun pisan Pak Bos mohon ya. kalem baik kalem santuy.